Asak cek, Asak nong. juga gareheng gitu nya cek. Nyaling geheng da ieu teh pan ieu nanti coklatna lumer gitu di jerona teh. Oh, Lain geheng si nong nih. Teh nyahoon. bisi we geheng. Ya tuh geheng mah pahit meureun. Assalamualaikum pemirsa, patepang deui di channel Dapur Ceu Ikoh. Cek, ngadamel naon ayeuna? Ngadamel piscok nong. Oh, piscok. Mohon caunangan hiji geuning. Sesa nu kamari teh anu hiji-hijina bae lah. Heeh lah sok nyieunkeun. Saayana we nya. Nya. Bahanna naon wae atuh? Heeh, juga wae nya nong. Pan ieu bahanna mah simpel ukur ieu pisang. Terus kulit lumpia sareng ieu coklat cair tah kanggo isian apa. Pemirsa ayeuna urang potong-potong dadu we nya ieuna pisangna. Oh, henteu manjang geuning. Ah bosan memanjang mah urang dikieukeun we dipotong dadu nong. Nya bae lah nya. Bae. Ieu jang buka puasa deui cek. Nyala da ini mah puasa atuh nong jang naon deui. Bisi langsung cek. Puasa itu ayeuna puasanya insyaallah. Moal kuru moal. Moal cuma sabulan we mah angger keneh cuma. Sok cek, kumaha mungkusna eta? Tah ini kena urang bungkusan. Biasa we nong bungkusna mah dikipaskeun teh gini nong bentuk kipas. Kipas. Apa teh bentuk kipas tuh? Apa gehit? Nong. Ye. Tah. Ame lumer di pas digigil teh nya. Bisa tuh. Maksakeun teh aja teh nong kieu teh ngaranna. Kegayaan aya juan-juan juga nu heueuh. Diajar keneh pemirsa meureun Ceu Ikoh teh. Bae lah nya. Bae. Oh, gitu. Oke, sugan kadina mah bener ya. Percobaan. Tah, kira. Terus kieu bener. Ada we terus kieu kan deui. Terus gitu teh digoreng. Kayak atusan angus kalem. Sok pemirsa, ayeuna saatnya menggoreng. Saya cek ieu kita terus we gitu. Kieu we. Apina sedangnya pemirsa entong ageung teuing cenah bisi bili tutung Kabarangsang. dan kieu mah babari eta sih da ipis gitu babari tutung keur mah ieu nganggo coklat kan bili tutung Asak cek, asak nong juga gareheng gitu nya cek. nyaling geheng da ieu teh pan ieu nanti coklatna lumer gitu di jerona teh lain geheng si nong nih. Bisi we geheng. Tuh geheng mah pahit meureun. Si ayu atuh. Nya ke heula hayu naon ieu tong ngasaan. Ai syuting bulan puasa teh kieu teh bisa ngasaan. Oh, biasa nong bagian ngasaan ya. Kenong orang di ieu nong. Naonan deui? Nya ieu mah api-api na we. Ini sok di jero nang coklat hungkul, coklatan deui. Teh nya api-apina tuh biasa nyarah pantes. Cepis cok teh meuni asa baruntet gitu. Tong kitu atuh nong mah temen nyindiran euceu meureunna. Meni jiga awak euceu nya nong. Heeh. Bae lah Di jare berag gitu. nya. Ngejebak. Batur mah langsing api cok teh. Oh, paranjang. Oh, ieu mah beda sorangan. Bae lah nya. Ceu eta bener kitu jerona lumer. Yang lumer nong siga nama lamun imamna ayeuna mah. Tadi tamun sore mah. Ayeuna karek jam baraha sih nong mah teh eling. Sigana sore mah galeun pemirsa eta teh. Kayaknya ieu mah kan ceritana cenah coklat non tadi teh picok Picok lumer. heeh
cocok lumer. Enak Atuh, lah dijamin. ayo mantap heula. Mantap lah tuh. Mantap. Wayahna si Eneng karunya tengasan. Mantap.